Lain pamajikan sia tarik balik. Kan kitu aya maneh kalakuan teh cara budak bolon ngadulang layangan wae. Sia tarik balik pamajikan kudu siap-siap. Aya imah aya naon gara sapuan, gara lapan, gara empelan naon, patidur gara beres-bereskeun. Anak balik cenah geuningan, ya bejana ka aing. Ngayo he kitu sia mah. Boga pikiran hirup teh. Kadia sia? Naon sih mah? Apaan pamajikan arek mantok sia? Kunaon gitu? Naon teh kituanan sia atuh senal dibalikeun cara nu burung sia. Kalakuan teh sia. Pamajikan arek mantok tuh. Depan pur mulang layangan, Mak. Oh kudu kitu sia gara mani gara bebersih naon teh balik deui sukan sia balik deui tah. Sagala dikosokan ya? Oh, gosokan suku, leungeun, sikat gigi tah asing bener. Aya sirah naon hek guntingan. Si alus aja arek pamajikan. Pintonkeun ka awewe maneh. Ngarah menarik. Ai kitu mah bawa menarik aing oge da embung lamun boga salah model kitu. Pan aing keur mulang layangan heula teh moal ayeuna mah. Oh kituan lah nyawa aing mah kono ge. Naon kikituanan? Dalin jelema stres urang mah. Tah, sok gara bebersih manehna. Bebersih. Tu anu kurang aya di MCK. Mani eta suku nepi ka hariri dong kitu manehna naonan eta aing sinalna omekeun erak batu. Menyarek pamajikan balik kitu dangdanan cara nepi ka eta. Ya Allah, stres henteu urang. Lain bogoheun awewe teh ijideun kete dangdanan kitu. Da di kumah-kumah ge geus kasep mah kasep ya teh, Mak. Boro kasep maneh teh eta goreng patut. Cek mah goreng patut teh pamajikan aing mah da kasep aing. Wah, boro-boro. Oke ini. Hage teh manehna. Heeh, yung. Maneh Di heula nuan sia. Heeh, yung. Gosokan atuh, Mak. Hah? Panggosokankeun kumaha? Jor kali tuh digosokan tuh kacangkang kadu ku aing. Loba gosokan tuh, aya sikat itu. Sikat, tokoro sikatan. Sikat sia usung ngareresekeun. Oh ngareresekeun sia. Kita ku aing teh sia. Hayang kolokan sia, muntikan sia mantog keh.